Nyebrak jurig atuh. Dik, ai kadaharan anu haram teh naon wae? Yang babi atau yang mana? Dasar pengagok sia. Ayo, iya. Yo, kemarin ada ditanyakan guru-guru, nah teh sekolah. Mana ku nonton kemarin teh sekolah? Kamari ke rumah sakit ngabesuk lanceuk Emangna lanceuk mana teh geuring naon? beja nama kabereyan ku artos kencring Ai mana pai ku naon kemarin teh sekolah? sami abis kamari ngabesuk Ngabesuk saha ai mana? ngabesuk pun bapak KLP kamari cenah mah kabereyan ku artos kantor. Atang. Ke dieu. Duk dieu. Ai mana lulumpatan sahareupna teu sieun diculik ku jurig. Geningan loba budak letik anu arulin peuting Nah, lobana urulin peuting budak saha eta? nyebrak jurig atuh. Ustad, di kemana ya? Kieu di Sasaru. Iya biasa. Panen edek siap-siap buka puasa, baring ke peuting edek itikaf. Naon Pak Ustad? Heeh, itikaf. Edek ngilu itikaf. Moal Pak Ustad ah. Memang kewe bulan Agustus. Dek ngingan domba kap. Aisyah kunaon ulang-ulang. Teuing kunaon euy? Ayeuna urang jadi resep kana hayam. Aisyah resep ka hayam. Resepna ka hayam jalo atau kanu bikang? Aisyah, kieu ge aing normal. Aing resep ka hayam bikang. Aisyah tolol, emang resep ka hayam normal gitu. Resep pengagok sia. Nah hanya orang teh ditakdirkan putus babarengan. Pik, mana enak bisa putus gitu. Mana teh babuan geus lila. Euy, urang putus gara-gara beda komitmen. Oh. Mana di? Putus kunaon? Aing teh aduh, situ teh beda keyakinan yang aing atuh. Beda agama. Lain beda negara. Atuh ayo. Mana lan? Cicing wae atuh ngahuleung. Ngomong sumut. Muhun abg putus. Beda ieu, beda kelamin. Dik, ai kadaharan anu haram teh naon wae? Yang babi atau yang mana? Ai selain babi nu haram naon deui? Babi anu reuneuh ku anakna. Ai anu leuwih haram-haramna naon? Babi anu kereuneuh ku anak babi eueuh bapaan. Ai mana?